si Ebet yang si abang geus beurang kieu masih kana can daratang gara rawe na teh ih lalemot pisan aing mah. Imara hudat teuing gawe boga pagawe teh. Kabeurang kalau ieu teh. Tunggu ning gerak mantau gawe teh beurang-beurang teh kunaon teh jelema teh. Ceureuh teh. Aduh, Kre. Kabeurang itu lah seperti euy. Ayo mana beurang-beurang teh tos di mana heula? Lain mah seperti beta ya perlu di imah. Kaperluan ai gawe teh sok beurang biasakeun isuk gawe mah pas batur. Oh, maaf nya ya perlu geuning beta di imah. Balik teh. Lain maksudnya aja arek gawe enak. Gawean angkutan ieu tah berak tuh di aya sagunuk tah ieu dua tah itu ka pasir. Ka pasir. Oh, Pangulan mun bisa. Oh. Teu bisa wayahna kudu bisa bukan mah kudu tepi karena ka tempatna ka itu. Urang rek itu heula sagedeng nya. Siap, heeh. Aduh. Aduh, aing. Aing pada bawa keberat lagi digusur. Kuat aing membuat kayak aduh, aing gusti dah. Aing kaberangan euy. Aduh, cai itu kau gusur berak. Berarti aing itu teh gusur berak. Geus aing ninggalikeun di dieu aing mau ka ditu aing. Temu ieu, Biar terus gusur biar terus. Aku sebulan aduh, aing ya Allah itu bukan buat kieu. Naon teh saya bete kalah digugusur mau berak teh atuh lirahat tapi nah aduh ampun. Yo, Oke. sia teh rek irahat tapi na digugusur kieu sia teh kahiji rajet eta barangna. Pakai burak ya aduh, burak. Berat kos lain eta awewe ge sok kerjaan kuat teh na sia. Jebrog awak nganggukan jebrog we mah teu ka bawah sakieu oge. Aduh itu kuat pakai burak aduh, burak. Kuat burak aing mah. Balik sia mah. Kuat burak Teu kuat sia. Gawe teh naon teh? Sia mah sisa aing ieu kita kieu mah. Ai dari pagawe mah rek berat kumaha kudu dipaksakeun ai masih kena hayang digawe mah sia. Lain abang aing daripada gawe di Pukibang aing bang gawe di mall ah. Mah gawe di mall aing mah. Kitu patut sia mah teu cerem teh. Sia mah rek modal aing ya mah. Goblok ya kan batu teh dieu teh mah wati ditu teh ti kanang oge batu menang ngarungan batu bang jelema pan teh lain menang tanah haon. Ari batu mah tak ada pakai engkrek kakek pakai engkrek. Engkrek lu alasan coba. Aing kan dipawuk kieu kakek. Kusur kieu rek rajekeun barang aing. Lu aing mah. Teu mau Jadi gawe mu aing teu sanggup cari anu lain yang pakai nangis aing mantau. Goblok sugan edan jelema teh kilang hampang kieu ya. Teu ceug sia mah kalakuan teh. Kacara aing deulekeun cenah goblok tuh. Ini berat goblok. Palingan si Ebi teu kuateun atuh. Bangun teh. Kakek, ku siapkan si kakaknya. Kalau mau diku aing sia. Makanya ulah sia tong nyapa ke kanu gawe sia kakek. Geus aing mantau lah. Sia teh barang hampang disebut berat sia mah. Dasar mana mah hengker pokona mah. Ulah kakuatan. Teu balik teuing. Lain ka mana si Abah dieu tanya euy. Kajian teh si Abah ada bedasa bawa tanggana. Kewen yang ngadogan si Abah. Jadi ka aing nama ini sana daripada kitu mah aing mah gawe mantong geus. Oh, itu si Abah kalah mantog ya, Pak. Ka dieu ya, akutan berak. Abah, ka dieu. Astagfirullahaladzim kalah mantog. Mun akutan berak berarti ih, taruh kabeh nu garawe teh. Barang